Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pamirsa sadaya. Dina waktu saya sim kuring bade naon atuh istilah nama unboxing berenanya ya, aya meser engal ya payung pengantin. Tah ieu mah benten payung teh ti anu sok biasa diango ku sim kuring sareng rekan-rekan di Cianjur Pakidulan. Ieu warnana oge beda, moronyoina konengna beda, sanes koneng emas ieu mah. Tah ieu teh payung pengantin, payung panganten ti Bali. Ieu teh meserna ti Bali, ti Badung, Bali. Ngalangkungan aplikasi Shopee. Teu acan kantos dibuka, itu tos lami meserna teh dinten naon kan teu acan kantos dibuka. Margi ya api-api nama lah rada sibuk gitu. Ya sok sibuk dikit boleh kan cing kumaha ieu tah bentena sareng anu biasa diango geraka anu biasa di mana kak kurang bandingkeun lain ngabanding-banding kumaha nya produk anu leuwih deukeut eta lain ieu mah ieu nana ageng ieu mah benten ageng tuh badag sabarain lamun ukuran eta mah ukuran naon teh paralon mah gitu. Tah ieuna ge benten kamana ieu muka anu geunah ka luhur ka handap. Ieu ka dieu. Tah ieu beda ieu rarawisanana. Nu biasana nu di urang mah rarawisan ieu teh kumanik-manik. Kumanik-manik nu baru leuting kawas tas we. Tah tetela anu kumanik-manik teh babari pabeulit. Pabeulit teh geus we hese pargat we kitu. Tereh ruksak. Nah, gitu. Kumaha ieu mukana? Sarua teh jeung sarua. Ser. Aduh. Ieu cacolokna dikait dicolok ku ieu meureun ieu mah heueuh ku ieu set mana liangna saudara-saudara mana liangna kurang besur keneh set mana atawa diganyel wae kieu teu pasti aya liang ieu beluhur teu kaudag liangna euy eta aya ieu mah riweuhnya henteu ngajetrek. Eta hungkul mungkin kelemahannya adeuh, kakuranganna teh ieunana henteu sapertos nu kamari. Eserkeun jetrek we ieu mah kudu dikitukeun heula, bebeakan, colok. Ngeser. Nah, liwatkeun sup. Kitu. Lepaskeun ka ditu terus nama set. Tah, kieu. Rawis-rawisna kieu. Wis. Tukang payung, Padindin. Padindin tukang payung. Ieuna kain gaya lah pokokna mah. Bandul aya bendul-bendul tah paling ieu tah anu aya manik-manikan anu pabeulit naon tapi ka mana? Moal da pendek ieu mah. Moal naon? Ser terus ieu luhurna biasana mah seueur nu nganggo kertas ieunana teh tapi ieu mah ku kain asal ulah kahujanan teu naon nu kieu mah ngan ulah diantep cenah base maksudna bisi cetian gaya ieuna beda badag beda. Tah ieu tihangna lamun dibandingkeun jeung nu biasa mah panjang pisan ieu teh 2,5 meter asa jangkung teuing nya ngali jangkung pisan ieu mah kudu diteuk-teuk ya Padindin ka teuk-teuk Padindin teh kudu diteuk-teuk ieu mah panjang teuing
Wah, rek mayungan panganten sakumaha ieu. Panjang pisan. Pamirsa ieu rupina kedah ditek-tek kanggo ukuran di urang mah. Ieu panjang teuing ya. Ye kumaha ngalaan jadi hese. Kak. Terus itu masalahnya upami dicanak dina motor bakal gagarubang panjang teuing. Kak, betul Kak. Ya si kakak tanagaan. Puihkeun, da kudu dipuihkeun. Ya si kakak tanagaan. Tuh, benang tuh. Aduh, sia nyocok kena inung suku. Aduh, atuh seuri we teh kakak naon ditahan. Naon si kakak mah ditahan. Seuri teh. Tah ieu biasa dipilari dina aplikasi Shopee, abdi ge meser dina aplikasi Shopee Badung. Badung kata Badung. Pangaosna kirang 200.000 lah. Ngan ongkos kirim lumayan ari ka daerah Cianjur Kidul mah. Iya oge abdi anu ongkos kirimna teh anu pangmirahna 60.000. Kalesan gaduh voucher aya potongan ieu gitu, potongan gratis potongan ongkir lah. Kapotong 20.000 janten 40.000. Ieu teh ongkos kirimna teh jadi 233. Sana ongkos kirim 40 berarti 180-nya. 183. Ieu teh. Da anu ieu nu ageng. Itu nu ageng syarat. Jadi 125 ieu teh. Video ka ditu teh. Diameter mah kadieu nya lempeng. Pokona 125 ukuran aya nu 100, anu 125, ieu nu 125. Anu itu mah rada mirah. Terus aya kieu. Aya nu 80.000, bola mah atoh murah. Ternyata alias tetela teu ngangotihang pamirsa. Ieu na hungkul tah. Ieu na hungkul duka ieu oge tah. Sareng ieu beureuk kalebet. Ngan tihang anu ieu sareng nu eta teu ayaan, teu aya tihangna teh. Ya, jeung anu ieu di anu sameter ieuna hargana 80 sabaraha ribu gitulah. Bilih abdi ganas atoh pas ambil repeser ternyata aya anu komen di handap ningali teh. Ternyata teu aya tihangan pas dipoto teh dina fotona kitu. Jadi disarankeun hati-hati. Da eta keneh tokona mah ngan ngicalna 2 rupi gitu. Aya anu sameter, aya anu sameter 25 ieu teh ukuranna teh. Aya oge anu sareng tihang, aya anu henteu. Terus aya deui bilih katipu eta payung teh gaya. Ternyata ukur naon teh miniatur. Alit tetela gitu. Jadi kedah dibukaan lah ulah habong kena mirah. Kedah dibukaan. Tak ieu ka sadayana para pelaku upacara adat, upacara mapag panganten. Simkuring ngarekomendasikeun ieu bilih bosen sareng payung-payung anu biasa ieu rupina tiasa diango ya katinggalna mah gaya moronyoy gitu. Tah ieu dina aplikasi Shopee-na ieu payung Bali dekorasi tongkat sambung harga 195.000 Kabupaten Badung tah Kabupaten Badung. Aya deskripsina pilihanna hitam, kuning, putih, merah, poleng. Tah ieu we fotona tingali. Ieu tuh aya kuning, putih, belang tah, polengnya dina ieu mah bahasana teh naon? Merah tuh terus aduh kembarnya payung kembar ya payung nano kembar ente payung nama teu kembar. Terus ya tuh aya nu bodas oge aya nu bodas aya nu koneng tos sakitu beureum belangnya mah jigana jang mayungan nu disunat ya belang mah kuda renggong, lain kuda lumping. Nu disunatnya jika nama mayungan anak teh mantes. Hiburanna kuda lumping gitu. Payung tah ieu payung-payung pilihanana anu aya di Agung Jenara. Mangga tiasa dikunjungi wae dina aplikasi Shopee. Mohon sakitulah. Mudah-mudahan ya aya manfaatna ya. Payung kuning kadia masih nangling sing gurilap sing badayai. Cahya ti kahyangan nu ngempur di payung sampur papayung sangkala rasa. Raminggang meber komara, lawang rembesing kusuma, sekes seler pajajaran. Dideng, 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 deng. Mun sakitulah pamirsa sadayana hapunten bilih seueur ting heureuy. Kasadayana. Gitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.